Iya mah keur ngomong ieu mah. Mun urang aya nu ngehewaan ka urang hah. Tukangeun sok ngagogoreng, sok nyieun fitnah. Kari-kari kadenge setruk, kira-kira kumaha urang sungut urang. Lebok. Pasina mah kawalat cenah ti aing ha. Eta mah sungut urang. Beuh kumulya ieu nabi. Allahu akbar. Makana hese nya, hese eta horeg. Hese-hese ge pan kudu latihan. Wih eta mah cenah nabi lain tuturkeun urang, terus kakarek nuturkeun papatong lain. Dan nuturkeun mah kudu kanu endah, bener tah? Panyakit mah di dieu. Lamun jalma kalakuanna bagus, bijil tina hate anu bagus. Mun jalma kalakuanna goreng, bijil tina hate anu gor. Eta panyakitna hiji, urangna ngarasa gede. Haju dileutikeun teu tarima. Ja gede teh ya. Eta bae ge aya kiai geus disebutna ge mama, disebut tad. Wah teu nyelek-nyelek acan tad mama. Ieu mah nyacahkeun awak sorangan nya. Baheula mah kula ieu keur zaman masantren, ieu hate sarina lempeng, sarina. Henteu aleman teh teu aleman. Eta keur zaman masantren lamun urang nyolatan turun di masjid sendal leungit atuh jahat teh biasa bae ikhlas bae geus sendal babaturan ieu